Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bakal ngajelaskeun perkawis kaulinan congklak. Congklak mangrupikeun kaulinan tradisional nu dilaksanakeun ku dua jalmi. Diburuan aranjeunna nganggo papan anu disebat papan congklak. Sareng siki anu disebat binih congklak atanapi buah congklak. Sacara umum, papan congklak didamel tina plastik, atanapi sikina didamel tina cangkang, siki, batu, marmer, atanapi plastik. Kaulinan ieu kudu dilestarikeun sabab loba mangpaatna nu teu bisa ditemukeun di kaulinan digital. Hatur nuhun.